Din, mereka mana? Ada kasih domo. Rek naon? Ya ngajual cara luak. Terus lu Heeh. rek dijual sabaraha? Da si domo teh geus ditawar 100 ke si domo teh. Alus teh teh. Nya atuh cara luak mah di mana-mana ge alus. Bayarnya tuh kurang. Sok daripada jauh aing ke si domo. Mana naon si Domo? Moal lah. Kurang bayar 50 ah. Embung 50 mah dek ada si domo ge 100 daripada jauh ka itu mending sok sabaraha gitu. 70 lah. Oh geus lah daripada aing jauh ke si domo. Nuhun nya. Siap. Alhamdulillah menang caru. Yas. Euy. Mana? Rek balik atuh. Wanone teh? Caru. Caru luak. Cara Rek bayar mah. sabaraha? Meuli nama 100. Bayarlah ku aing 120 mah bayar. Sobat tuh. Pik heula tong meuli kucing di karungan kudu ditempuh heula. Di waduh. Tuh nya cek aing ge. Sia maulah percaya ka batur kamu kasih Udin. Si Udin. Punya. Si Udin goblok nipu ka aing. Untung ku aing teu dibayar.